katinggalin tapak juragan Bima aing lu pasti bengkainya gitu. heeh Kalian kejat dan kita metu. aing sakitu cacak make motor lu heeh Karena beda tuh. mesin nasi padang ke nepi ka bawah da bisa kabur katinggalin Ya pasti. tutunan pente we kumaha lah tuh kumaha deui itu da urang lompatan we wayana nyok kieu memakai mawa sepatu kelinci urang dinya moal meureun bararet kieu masuk aing Wah, suku teh barare jeung barare. kumaha lah deui kumaha deui atuh teh ah Naon ka? balaku tas gitu da bola jigana ieu balatna si bot si Bima ieu moal henteu ieu aduh assalamualaikum waalaikumsalam wah ini wah syai wah ini waduh ngeunakeun ah aduh Tommy Tommy cenah gini Islamnya Islam bener Islam nah gini make ikat nah udah ikat mau pakaian goblok sih dia tuh lagi bener Islam nah gini goreng patut itu bangir si lamun heueuh meni Islam nah salat subuh 9 rakaat Rakaat salat subuh teh handinya ka. 7 bener si anjing deui 2 gitu ada cuman lagi bener cenah atap keureun sieun nu gelona mah da tapi sia jika ada tara salatnya tara salat kumaha tara salatnya sia Cerita naon tah? nah aing salat kudu bebeja ka sia lain aing mah naon gitu geuning eueuh di masjid aing masjid sia di mana aing di mana panggil ke kakara eueuh mun jelema eueuh di masjid aing bari tara salat kafir deh Nah, salat itu. fanatik bisa jelema teh heeh maneh wawuh jeung jelema jangkung gede itu heeh dudungan dewek teh dudungan maneh kita ku aing deuk mawa ka Tabinarom tang ini kalapa biji ticung Di grup tuh. geus bangi geus bangi jeung musuh geus bangi geus bangi lagu naon teh mabok janda Mabok janda. mana mabok janda anak goblok kita itu ya jelema jahat jelema begal sakirana eta kareta moal bisa digubuk ulah maksa sih deh dititah kupun bapak duli teuing baduli teuing nu penting eta bukan teh nu dulungan uing minta supaya balik sia moal bisa geus jauh aing teh balik moal ya lamun kitu sarana didinya nungtun Raja Wisuna der waninya sok saya bener wani sok mau sieun aing mah KDA hati-hati kalau nu kieu mah hei ieu jik kuat we sia sanes muhri bogohnya ka aingnya tepungan indung bapak aing bogoh mah lain itu didinya ulah macam-macam ke jelema ieu nah ieu teh jelema ganas kamari mah gedang ganas teh galak gedang teh bager ieu jelema danger berbahaya ieu ieu jelema teh keur nguriling neangan tanding anyacrang neangan lawang saumur hidupna can nyahoon diganti sorangan pecakan we dakor si anak lingis kuat benar bloknya we kitu mah tuh Tidak kerup ituna. hate sing hati-hati cocok sia toko sing gandeng belut di talian toko ngomong gandeng gelut sakalian balas wae ke Bandung ke Jakarta jalannya ke Cipali atau pindah ke Kuningan kayak itu nah rame anjing watir sedek Usaha ka kitu watir.
Tidak teuing karunya Bu. lamun si sindiran kudu murwakanti Dua kanti selalu pakai atuh. mun misalkeun tungtungna A weh Nah, lamun misalna tungtungna I weh lamun misalkeun tungtungna U weh lamun tina O, lamun misalkeun mimitina O weh lamun tina E. lamun misalkeun tina E hungkuy oh hungkunya tulis ini perlu diperjelas deh sensor gitu udah sing bae tah sing ada tuh si teh meuli obat ka apotek jalanna ka buah batu boga sobat tukang lotek sirahna ketinggal ngutu tuh Bener teh. bari atuh Balas meuli samangka jeung nanas di tengah jalan aya kalapa kurang pura heula dah haus atuh dah tuh dah terang we cek aing gaji heeh karunya anu usaha kayak gitu tuh. ayeuna urang gelut jeung aing sok urang gelutna fisik atau mental kumaha tah lamun mental mah urang saling hina lamun urang ngahina misalkan ka didinya lamun ambek ele oh jadi ieu mah gelutna gelut mental jadi saling hina lamun ambek ele oke dewek heula aing heula nu goblok kieu anjing siapa tuh si beureuh beungeut sia teh koropok teh di hareup unggul anjing sia teh buncanut tapi sia teh dosol sia teh tara make kolor sabab naon sabab beungeut sia geus jiga cangcut anjing amok teu deuh euy Dipakai sama. si ketos sia teh si celina ngucur sia teh si kelegna rem loba buluna anjing bau melenghir bau waduk sia teh anjing sumur sia teh bau WC amak teu teu aduh euy Wah, bekal tua. si jiga karpet halus we karpet mah nya euy anjing teh aduh si jiga triplek sia teh ku aing dijajak potong ke barana potong halus potong mah tuan teu we hidup euy amak anjing teh euy si mengi si asma si hek wae sia teh unggal ngarehap unggal hek gitu sia teh anjing amak teh kakak hayang seuri aing mah aduh ada teh bodor aing anjing sok manehna geus aing ngeun heeh aing ngeun teh heeh naon malam anjing naon amak teh henteu amak ngomong we amak itu anjing sih lagi melong aing mah aing mah teu puguh rahasiaan teu ngelong kitu era Isi di pulau teh. apa si lain jeung indung si lain nya apa anjing syukur ya tah sabenerna in si lain teh gubragna ka alam dunya teh sanes tina palawangan ibu Anes. tapi tinu bool bayinya heeh inu si lain teh dahar rujak rada teuing nyeri beteung diheujeunkeun ai borojol teh guar teh sia nu matak siki cengek siki cabe anu napal dina waduk eta teh emang di mana aya waduk ngaliwat dina walungan teh kumaha teh sujud mang ieu abdi tanya kumaneh sabab eta waduk teh emang sia anjing setan amak cing teh kan teu amak siapa kena euy teu anjing siapa kena kitu anjing ka tong kena indung aing mah sensitif kumaha we bebas teh amak bae hiji kosong lah aing rasakeun balik deui sia wae
apa sia jeung Indonesia hanya tagis maut aduh ngering bela sugawa we ah teh kain naik aja atuh nah teh aduh poho euy sabenerna maneh teh gubrakna kalbunya lain tina palawangan ibu tapi tinu bohol sedih dewek mah di rumah sakit da eueuh indung teh parantos mati bapak teh aya lanceuk eueuh adi mati atuh lalis meunang dani nunggu kawu abdi teh jadi rencana teh ngan hiji we nu nembe unggul waduh nya atuh aing tuasa ngainana lo tuasa aing aing dah maklum gaji kan dong jangan hoja diangkat dia siapa kabeh napas silakan segitu turun dulu muai nulungan sia turun dulu muai nulungan turun dulu abau sumut cede kedahar neon kedahar helm pantas kita dengan dia masih deh sias Haji bincang di kotok cede nggak jauh dalam penggelar bibir aing sama aduh nah sedang kalinya kulitnya hai tukang hai weh Sofia weh hai Haji cepak cipok ya aduh rasa teh kakak bogo euy ya teh kemana karep wae ya diceblok posrah tuh ulu itu cewek mana wah benang ya jahat benang ya bika gua bisa ya gua bisa ya hai so hai udah sedang gurame aja gara bagai gua bisa ya dibawa ke anak dia masih jauh kuda-kuda ya ditahan gua masih dibeki-beki we keur kieu mah bae tanaon lah kosong gitu bae ditahan ditanah bismillahirrahmanirrahim sikiat abdi Allah bae anjing ah anjing meni gacor sini anjing ah bawa ke garua kita buat doang gitu boleh baik dan naon lah Haji parah si bauna nakar yang penting nggak bisa lepas ya yang malu siapa aneh itu teh lain masih aku bauna misalnya aku aneh kumaha da aing mah euy hitu teh bau aing mah dahar sangu kitu teh bau tasya mah kitu teh bau sangu gua ngedar sia blok maupun mana yang gogok sih teh kurang ajar sia sok sia gua sieun aing kabur si jahat diundang sewaring
pisan sia gelo goreng padut anjing. Anjing. Kunaon sih teh? Usia anjing. Anjing. Begitu ke di OPC tuh. Anjing. Begitu mahal kan. Karunya tuh. Anjing. Anjing kunaon perkusia anjing. Anjing kondisi dua anjing. Aduh, khawatir tuh. Iya. Ampun anjing. Awas si anjing lupa deui. Da kawan gua aing nyawa. Angen ditajong. Oh, palingan itu soloyongan. Seueur sih kana mah Waktu hamil Power hamil we aduh. Siap tanggung jawab si Once. gosip. Ayah mie keluar deui. Salah dihakan itu. Makan ning 7.000. Gosip. Tahan deh. Galap tuh. Hayang mah hayang we atuh. Tah tuh hayang mah tah. Bagi-bagi tah, bagi-bagi tah. Bagi-bagi Ibu Cece ya. Aduh, orang tua mau deh. Walau. Hayang udah. Hayang dahar. Gerak pukul di wapan si uduh ayo. Ayo ke lawang barat. Wow. Ayah cengik berjalan. Setan. Kan. Geru wasai waya. Ini kuat juri kita. Tinggal sekubat tuh ku aing. Hujan deh euy. Halo dis. Anjir utas goblok. Lain aya hujan hasil juri. Si goreng mutahan ka aing kurang ajar mutahan saya ampun Allah. Antara sholat siap salat teh. gitu we kelakuan teh Itu kumaha? sia deui pawawana tuh naon ieu teh ya naon api-api nyaho si teh hor ulah gitu si teh nah kumaha gitu aing teh medan tepang sono aing bieu mah lagu teh kembang beureum buah buleud ai kembang beureum teh kana pasea ai buah buleud teh tah kana peureut goblok si teh lamun hate ini buatan Allah lamun hate ieu buatan Cina geus bajret sia untung buatan Allah sabar aing mah lah narima papasteun nu tumiba kana diri aing mah dikitu dikir ge moal mah jadi lengki aing mah atuh kauna tong nu kitu da cekasa atuh kumaha gitu nyanyi atawa kumaha we tuh kumaha we dari jaipongan wae kaul teh heuh nya kira dek nyanyi sok bisa gitu bisa sok tuturkeun aing sok negeun
Kang tukang kumaha kalau akang memang cinta bilang dong bilang sok babari itu sok mana bikin teh cuma Kang tukang kumaha kalau akang memang cinta bilang dong bilang sok wah babari itu gitu sok kemana bikin teh kumaha mikirnya dikadek deh sebuah ini Cimalai sini benar era Kang tukang kumaha kalau akang memang cinta bilang dong bilang sok ayeuna isu goblok isu ayeuna sini Kang tukang kumaha kalau akang memang cinta laan calana astagfirullah Allahu akbar kawin heula goblok sini jalan calana we kalau memang akang ka bandang sok kalau memang bujurna lenang coba bilang terus terang ini ditaranjang aduh ih shit ini baung-baung teuing kagerakeun kitu nyanyi atau nu kitu atuh nu kumaha duet teh naon duet teh nyanyi duaan berdua duet teh lamun serangan solo lamun tiluan trio tiluan lamun obatan mudi kakarupan nak itu nyanyi duaan model awewe jeung lalaki atuan bedakan baheula mah Roma jeung Rika eta apa oh yeui sok atuh ngan lamun nyanyi kitu kudu aya penjiwaan kumaha sapertina dewek Roma siling Rika jadi sacan aya nyanyi teh ngobrol heula kumaha misalkan kieu drama dewek Roma siling Rika Rega jawab goblok sih tuh kuri astagfirullahaladzim apaan sih teh Rika aing Roma nah eta ngomong lagi kan mau kering da Roma mah kitu sih teh itu nah kitu sih adat nah kitu ngomong nah kitu Rega eta we baheula saja jadi beranggut mana boleh teh kenek nggak teka pakai nah ada suaranya gitu kumaha ayo kenek batu umpan Karawang Bandung ya bener bu mual tarik bir kenek batur Roma melain kumaha Karawang Bandung bu balik ke Bandung mual terlalu siap kos nu demi ayo aing mah Rega kumaha kali ngejawab nah kumaha sia kumaha we tuh improvisasi si teh meuni kudu contohan we ku aing singeunaheun kumaha we sora awewe teuing dah kitu gitu so jika sada si Sri gitu dah Sri mana kabogodalan kali Rega iya siapa ini jika inces nabati siapa gitu jika mimi peri Rega iya nah kumaha gitu cingeunaheun cing nikmat cing lekoh cing halimpuh so Rega anak apa siapa sada baci kaleng siapa atau naik hek dek kajian tuh lain gitu dek kurungan akain oge tuh ayo suara ku cara si neng tuh numora belanya tinggal di dengekeun neng tuh belegu kadenge geus ya cacak sorana belegu komo lamun aku we beja yo suara gue carana aing cacak itu siapa nih Rega iya udah jauh sama ayo kayak tuh hayang memulai kasih mah yang ngadek udah jauh nanti tepok ke dengekeun neng
Kah? Ya tepung rasaan we aing tuh. Neng. Kah? Dupi neng saha jenengan teh? Abdi Nya. pun ajeng pramesti. Ajeng. Muhun Kumaha lamun ku akang digentos ku puja? puja. Nya. Puja apa? Pujaan hati akang. Naon sih jauh jeng-jeng we? Aduh. Neng. Kah? Akang tacan garu kabogoh dah. Sami atuh kan? Sami. Sami. Beres. Neng, Kah? bapak kamu tukang bengkel ya? Kok tahu? Soalnya kamu sudah menyervis hati akang. Ramai siap. Makanya ngegombang goblok ide itu. Neng, Kah? bapak kamu tukang cendol ya? Kok tahu juga? Soalnya kamu sudah mengamnistiiskan hatiku. Naon amnistiiskan teh? Penting menyambung jeung channel juring sih teh. Nu sabar geureuh sia mah. Kitu teu bisa teh sia mah. Nah, bisa kulit oge. Bisa kulit oge sok bisa mah. Kok tanya kayaknya. Bener ya sok. Nah, kumaha mun kana kuring sok? Ari bisa mah. Sampai malanteus ngan. Neng. 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 Apa sih? Neng. Saha sih terkenal? Si anjing si goblok mau digalak dah itu pun terkenal dia. Ampun palingan dicarekan wae ku tetangga sama kitu geuning ai ka awewe harus lemah lembut sing menyentuh si teh Nyentuh kana. dengekeun dewe Neng. Kah? Dunia ini berpasangan nih tuh dengekeun Puisi anata. ada malam ada siang ada lelaki ada perempuan ada nu hajat ada nu nabuh. Kalau misalkan neng hujan biarkan akang sebagai tendanya karena hujan suka nyangkoyot dina tenda nih. Nah nyangkoyot deh main blok. Neng Iya kan? kalau neng hayam biarkan akang tikotoknya. Kalau hayam tidak ada tikotok untuk modal nih belah itu semua tah dikerja gitu Aisyora sok Rika iya si goblok mah itu nerap sih mah baik tuh nanam dah heureuh ieu mah tuh dijiga-jiga we hanya geus kitu lah kumaha nyanyina nyanyina kieu kuing sareng mimiti bejak waka kumaha kieu cekuring teh muningal motor nu sae jawab waka kumaha jawabna geuning sok hayang numpakan geuning sok hayang numpakan gitu bak bari itu jadi tuluy gitu oh jadi ya sok muningal mobil nu sae geuning sok hayang numpakan tah muningal motor nu sae geuning sok hayang numpakan muningal nini keur sare geuning kusia tumpakan aja wejokeun aing goblok si teh nini tumpakan ku aing kumaha mun ngederak-dak si teh geus goblok mana karep wae sia alah goblok bakain ini dibatur-baturkeun geura aya parawan diantep itu di situ lah lakon teh jang heuh da kusi banyak keneh lakon teh pidoana di sehariannya
laguna beda deui tak kitu geuning bebasna di rugi teh paingan terang rapatianana pidoana ti salarea dewek nuturkeun juragan Bima bapak dewek jeung juragan kaca warga restu nanya Arya Bima lantet ya kawin cagni lumampah ke negara Amarta asna jinggalan dawalan ngalir kelas jauh teburung cunuk anggang teburung datang senajan tebikit teburung kasungsi nyatana kata gara mata panasa lah naon belah kidul kumaha lapur belah kaler boleh belah wetan ayah cilaka tapak-tapakna leuy tegalan anu sakit luar biasa satungkung deleuna nyata kumaha urang neureuh mikreun euy jam-jaman kuring di dieu eueuh tapak-tapakna acan ya nah di mana kitu jelema teh anu ngaran Dadung Dawuk teh buang geus pindah gitu naon aka kesel aing neangan wae euy kumaha tuh urang useup heuleuh bari neangan hakaneun naon we nu aya Bapak negara teh sumber dayana alamna luar biasa segala jadinya batak kurang useup epan cangkilu lala dilaku ku epan papatong lala dipolong ku epan colek lala digalek lecong panon telek namul ojong Selamat kurungnya hari
Wah nipu bapak aing teh meureun. Teuing meureun hayang ka alam kudunungan meureun. Teu belah ka. Da nya sok pikir ku saing logika ieu mah lamun heueuh masyarakat meureun aya tapak-tapakna wae mah. Aya tapak suku-suku na wae meureun. Lain ingat-ingat kumaha cek bapak teh. Heuh cek bapak. Teangan muning 100 hiji jaluna wungkul dina tuur ka anak teh bodas karena teh kebodanu cokot anu ngaran teh dadung dawuk nu ngangona teh ha cirina tangka sadagori heuh nya euy Eta tak eta sadagori beuh cirina teh nya jangan eta. lah naon kana kursi sadagori teh mana eta mah kebog atuh minangka we teh atuh panjang di dalam bahan beureun heueuh nya bener sadagori Gitu we. tah cik lah kumaha tuh kurang ngedek-ngedek we sigan Ada dia lari. sugan we nyalaring nah tadi dahar sebut teuing kurang ngedek-ngedek uluh ngebul anjir sia kadela gusti uluh sia kadela Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan acara lomba alat taruh anak-anak supaya anak maju ke depan. Dan operator lampu dilarang berisik. Operator lampu dilarang berisik. Bola naon kesediaan naon geus ya nepi ka aneh kitunya heuh sia heuh lah naon urang pake naon musik bieu sebenarnya pernah beri Jakarta mah geus teh aduh ini kaleupeut kitu buuk na dawala lain leupeut dugul yeun Sampurasun rapes alus sadana euy sadana lopur saha sia ngeunakeun bulan abdi ngaran teh cepot bade tumaros ka salira menawi uninga naon menawi teh naon uninga teh sing kahati ku si kodek ku dicungik aing ngomong teh goblok dah dengar dieun lah teuing atuh manawi uninga kanu nami dadung dawuk abdi bade naroskeun naon naroskeun deh naon uninga teh sia urang mah goblok teh kadeng teu hati ku aing nah teu nyambung lah hayang nyambung di nu kitu kumaha tingalikeun sing apa karena situasi ieu jelema teh pageling gisik ungap wae jeung muning tinggal ke sampurasun rapes saha sia ngaran aing teh dawala heuh aing rek nanya ka babatok sia ai anu ngaran dadung dawuk wawuh teu aing tuh percaya jadi kudu kasar ngomong na jeung ieu mah udah dewek mah taratuman kasar atuh da enggak poe gaul jeung lurah asa doraka menyebut kasar teh we goblok sih teh jadi asa dosa menyebut kasar teh jadi di panturan pisan gua teh bae sih teh jadi sia ngaran dadung dawuk teh cucungik sia aing dawala ieu tukang si cepot anu teu ngakir kana basana heueuh lah bari teu ngeuring kana basana gina heueuh rek naon maksud aing rek nanyakeun ka sia bener sia teh anu ngurus muning nya di mana sia nyaho we pokona mah jalu wungkul tina tuur ka anak bodas sabaraha siki terus terus jorang budak teh cus we
putus teh dicokot pondokna 100 teh Itu disingkat. seperti ka Bapak Hajat Kumaha tah Bapak aja. Bapak Ersim Ya. kumaha pondokna ger naon ger teh tanpa ger Bener. udah ka cepot naon gek Nah, teh. naon gek teh tanpa gek udah ka sia syat naon syat pan bang syat seratus nah ayeuna digubuk ku aing dititah ku bapak aing digubuk ku sia dititah ku bapak kuring Semar garana Nah, cumi gitu tuh. kurang ajar teuing goblok si teh Sangeunahna teh. muning aing digubuk ku sia henteu ge we sia hapan dititah ku bapak aing lamun heueuh dititah gubuk ka dieu Oh, neang udah kadinya. saha Semar teu wawuh goblok Terkenal benar aja. mainnya teu wawuh pan muning bapak kuring teu nyaho goblok si teh muning aing ujinya nama diparakan ku aing dimandian ku aing Nah, lu dah leungit disensor jigana ayeuna da digubuk ku sia ngeuna teu ngeuna eon goblok si teh balik sia ye polontong teuing sia kaca budak leutik goblok si teh Gusti kan 7 putung gitu. halah ngebul Ngebul gitu, Jis. renghet tutuh lanceuk aing dikumahakeun goblok sia pae wae beberes ya modar ya kurang ajar ya Semar Badrana ya karesan lumungsur ka sawarti sawarga teh nyaeta nyampur ka Tegal Alamat kapanasan ya Lah, gua. hah sia kitu barudak teh cu Gak panggil. A-E-O-F. Kakak harare. kakak molor si kunyuk buk nepi ka nah langit amuing ujang nepi ka tutung kieu di heureuyan mun si urang ajar teh Mantu, wah. nah eta kana heureuy teh si edan eta Dari mana kalau teu mana teu meni ampun kulit waru angan daru siu ya harudang harudang kita temagelang susu euy ai hirup dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala hirup kene dewek deui si lain kuring mah paeh atuh coo we tuh udang sini tak geuning nanaonan di kaki teh Tempodaran anak. nepi kaki tuh genut naon sih teh udang ja nepi kaki tuh ada si doyot ulah kieu teuing teh maka nyabiwir sakirana teh gablek mah montok akuanan genut so tau pisan si teh gajah sia teuing si Ajis mah nepi kaki kitu-kituna cik mikir nah lamun heueuh medek mehan budak geus we leungeun sorangan make jeung make leungeun batur geus teh resep syarahkeun langsung geus teh suka mah geus panggih jeung si leuweuk teh lain geus panggih deui dipaehan abi teh Dipaehan. nih eta hirup panirupan ku bapak panirupan ku maneh teh ampun sih kumaha aja ya cek abdi teh dadu nawu dititah ku bapak abdi sah si dulu teh si Semar sina teu nyaho Semar mana sina Semar anu genut Semar anu korokok cak saha teh si dadu dawu
bener dah wala henteu kita pasti bagus main tadi anak kang heula rupaya teh selamatkeun aing goblok si teh teh hayang dibawa ku bapak aing teh lu bener ya demi Allah Pak nah sumpah juri dicekek juri kami bohong mah cik kita kali gitu sok tidak usah sieun aing mah sok eudeuh tong dieuleuk-euleuh parabut tuh mah jelema kieu mah sok bener Pak tuh Pak tinggali gebul Pak tuh tinggali Pak kepada yang hadir di sini semua diharapkan dengan sirkus gajah akan dan disponsori oleh Kopi Kepala Api dan Clear 16 tuh Pak tempo Pak kayak Pak tuh dia mereskan buku peniban Pak tuh nanti yang gua lepas dia Pak tuh percaya gua ini tapi kalau dia mati dia tapi kuat anak tenaga jago deh anjing radio bro jadi tiruan jangan ingat kemeh kadewe sia tuh percaya ente aku-akuan jual aing ngesotenar hirup teh icing jak-jak ateun aja hayang beneran siar cacing si teh kurang ajar teuing sia dewek Semar rek Semar rek Samsudin rek Sutisna duri teuing rek urusan aing dengekeun tah bisi pajakeun anak bohong tah jaga geus bener mah geuleuh aing mah geuleuheun pisan hirup da eta beburit kieu tah geuleuheun akuana deung mun atis modal lari hirup teh geus pokona mah geuleuh sia teh dengeuna aing mah teh Pak ulah sikina Pak ampun Pak nah sia ampun yuk saya dicabak nu kitu moal linu euy tahu aku gitu memberikan tiraku pohon deui nya kumaha punya ge percaya teu dewek rek jokot muning di titah gunungan baru diteuing urusan maneh di mana muningna di beja-beja sia teh sok dibikeun ku aing muning tapi syaratna paehan lain yo eta teh bener nya harus ngomong teh sok bener sok tega lara tega pati tega rame lah rame ulah wakabalik rame ya marilah berduyun-buyun malah berbondong-bondong atas pertandingan yang luar biasa eta pertandingan entok ngelawan Kumang hai alah aing jero pernegarana euy tingkeun pangdung bareng pangdung padu nah eureun kendangna ngamuk harusnya pakai perapak untung ya benar sia teh benar sigil sia di podaran wae Pak ulah Pak abdi teu tutung bapak cacat di pelog sideung itu mah teu kadeuleuh ku abdi meureun cicing ya sok sia sok modar sok ya aduh udah sia ampun alah terame gini tuh sagedeung hanas dikarcis aing di kendangan iya tingkeun pangdung gong tah kitu atuh ngarocokanna dan siapa kudu kitu wae ku aing teh
ya itulah beres ya. Jadi lamun boga acara teh bapak balik tambut awakna uji tepat daik disewakeun deuk sia teh udah sia alah ampun bapak ayo geus eleh watir ya watir ayo naonan sia teh ampun bapak aduh saya dengeuna bari peureum aku mah yang dengeran bapak sia mah yang dengeun bapak we tak ongko di nanaonan geus teh nah make jeung nanaonan deui bapak apa disaur bapak kapungkur kitu ka abdi cek aing kumaha jam wayana si lain bakal ditinggalkan di alam dunia ieu urang papisah pa jauh kade di dunia mah loba barang jiga ai jiga teh jauh kanya cek bapa harita upama aya jelema dunya tanya masalah muni make jeung ngakukukeun ngaran Semar pentes heula ku maneh bisi lain lamun jelema eta eleh ku maneh berarti Semar palsu lamun abdi anu elehna berarti eta Semar asli apa gitu cik bapak kapungkur ka abdi uluh heueuh deweknya euy nu salah nanaonan aja kita tuh geuleuh teuing da ieu salahna itu dah mikir geus jangan pura-pura mikir sia teh ai sia teh mau dinyeun sawak aing untuk bahan lah abi butuh jeung nyalung lain bisa jarkeun jeung kenang awak bapak ya hampura jangan hampura heueuh hampura dewek usaha hampura ya atuh teh sawios bapak kitu mah mana kitu ge meureun panginten bapak teh hilang ka abdi parantos nya poho deui kamu teh poho mangan heueuh hampura we dewek nya atuh tapi aya muni mah aya bapak 100 gembleng 100 di mana disebutkeun ku abdi nu matak da sieun jelema anu maliwat abdi teh gagebeg sieun nya disebutkeun ku abdi ame teh katingali kitu nya kumaha mun hayang pangi nya ieu we kuncina mah dina pecut apa pecutnya tah eta pecutna teh tah lu pecutna eta nya kumaha lamun misalkan hayang pendak misalkan pecutkeun we sakali misalkan ter tak munding teh bakal katingali lamun misalkan 2 kali ter ngaragam gitu eta munding bakal gerak jalan lamun 3 kali lamun misalkan 3 kali ter eta munding teh bakal ngamuk lamun 4 kali mah eueuh goblok teh setan urang ge geus cenah muni tak iya betina itu dah betina nges gitu pak hampura jangan nuhun karena bakti silai kadewe terus kena aku mah jadi pengangguran abdi teh bapak bade ngiring we jeung bapak ulah ngeureun sia musi garing oge geus pinu sia kamu ku sia jeung goreng patut jeung naon sia moto minta duit we ka aing nah ada duit mah boga aing na rekening kebalik sia pak bawa pak ini duit aja mah ieu ya